Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng simpuring pun Buya Priyanto dina pidangan warta basa Sunda Kongkorong Bandung. Dinten ieu Rebo 25 September 2017, warta anu bari dieukeun dina wanci pecat sawet ieu diantawisna Wali Kota Bandung teu satuju kana program mobil murah. Pamirsa, warta salengkapna kasanggakeun. Program mobil murah anu dicanangkeun ku pamarentah meunang pro kontra ti sabagean masyarakat. Alasanana mobil murah tetep moal bisa papanili ku masyarakat leutik sarta ngarusak program pamarentah daerah anu keur mujeunna ngurangan polusi jeung kamacetan di jalan Wali Kota Bandung. Ridwan Kamil netelakeun pamadeganana sapamendeg jeung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo nolak program mobil murah ieu. Teu saeutik oge masyarakat anu ngarojong kana program pamarentah ieu alasanana sabab di daerah leutik anu jatuh ke kota sarta jarang kendaraan mah kasida pisan bisa nulunganana. Pamirsa, sakitu warta anu didugikeun dinten ieu tepang deui dina pidangan warta basa Sunda Kongkorong Bandung salajengna simkuring pun Buya Priyanto tenda amit mungkur amit mundur emut samur sepuh urang hadir goreng ku basa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup Sunda.